Kang hoyong tumaros, upami urang nabung, tos diniatan nabung nateh kanggo panti jompo atawa anak yatim. Suatu waktu kapepet kangge bayar hutang, atanapi kalahkah diangge hadiah ka alim ulama atawa habib. Eta kumaha si artos nu dianggo kedah digentosan atanapi henteu. Jawabanana tatkala urang geus niat sodakoh, kasaha bae sodakohna, malahan mah duit jang sodakoh teh geus dipisahkeun ku jalan naon bae modelkeun ku ditabung, kari-kari urang berubah pikiran, teu jadi sodakohna. Tah mangka eta duit anu teu jadi disodakohkeun tapi kalah ka dianggo kanu sanes, teu kudu digentian. Teu wajib urang ngodoan eta sodakoh anu teu jadi tea. Ngan utamina malahan mas sunnahna eta sodakoh teh dituluykeun lamun urang geus boga milik boga rejeki, supaya urang nyulayaan alias ngalawanan hawa nafsu jeung setan. Ngan ieu teh teu wajib, sabab eta duit sodakoh can dikobad, can dipegang ku si penerima. Da ieu duit sodakoh masih keneh aya di urang, berarti masih keneh milik urang anu sempurna, anu penuh milik urang. Sakumaha keterangan dina kitab Daqaiqu Ulin Nuha di Syarhil Muntaha juz kadua halaman 334. Didinya aya ibarah waman mayyaza syai'an, sing saha bae jalma anu misahkeun atawa nyiapkeun sesuatu lis sodaqoti bihi pikeun sodakoh, modelkeun nyiapkeun duit ajang sodakoh rek ku jalan ditabung atawa naon bae, ao wakala fihi atawa si jalma teh ngawakilkeun ka saseorang kanggo sodakoh. Encan sodakoh nama kakarak ngawakilkeun, kakarak nganiatan, kakarak misahkeun duit, summa badalahu ala yatasodaqo bihi. Tuluy ieu si jalma teh berubah pikiran, moal jadi sodakohna teh. Tah sunnah lahu imdauhu, disunnahkeun pikeun ieu si jalma neruskeun niat sodakohna. Jeung lamun boga milik mah kumaha nyaan direalisasikeun eta sodakohna. Tujuanana mukhalafatan linapsi wasyayatin, sebagai perlawanan atas hawa nafsu jeung sebagai perlawanan ka setan anu geus ngagoda urang. Ngan wala yajibu alaihi imdauhu, nuluykeunana, ngaluluskeunana, ngarealisasikeunana henteu wajib. Berarti teu jadi hutang. Li annaha la tamliku qoblal qabdi, karena kepemilikan eta duit sodakoh atawa naon bae can berpindah kanu disodakohanana. Masih keneh aya dina tangan urang, masih keneh milik urang anu sempurna. Tatkala henteu jadi hutang. Ngan lebih utamana niatna masih keneh dituluykeun jeung direalisasikeun lamun boga milik. Ngan itu sunnah henteu wajib. Mugi aya mangfaatna, wallahu a'lam bishawab.